Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi upami wengi disetelna, wilujeng siang upami siang disetelna, wilujeng enjing upami enjing disetelna. Di mana wae sareng kumaha wae palawargi penggemar channel YouTube Denny Selud. Nah, kaleresan singkuring dina program ngawadul ngawangkong ejeng dulur. Ngawangkong ejeng dulur anu kaleresan dina kiwari pribados Bisaan eta. Ada mah istilah ngawadul ngawangkong ejeng dulur sareng ieu teh kasepuhan pribados pisan kan sa nya eta ieu teh keresana Bapak punten disebat jenenganna nya gitu. Bapak Purwanto. Banyak kudu disebut saha. Bapak Purwanto, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Kumaha damang pangarsa. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak masih sehat. Sehat alhamdulillah. Dina wangkin kiwari punten abdi teh tumorojog tanpa larat pan taya iber ti anggalna. Kabawaku angin. Kabawaku angin sareng kabawaku hujan. Ku hujan teh eta ku hujan sareng kasono we ka Bapak. Abdi teh sok sono wae ka Bapak teh buami tepung teh. Sehat utamina Pak. Alhamdulillahirabbil alamin sehat. Alhamdulillah. Keleresan itu punten pisan pribados nyuhun gendedeluana ti sepuh dina channel anu mungaran panginten ieu teh nya pribados mah upami teh mah nuju leleng kahalu. Leleng kahalu. Naon nama channelna itu? Kang Denny Selud. Denny Selud ya. Selalu di udara. Selalu di udara. Selud. Selalu di udara. Selalu di udara. Abdi teh bade tumaros kieu ka Bapak teh ieu teh. Nu sakaterang abdi Pak, Bapak teh kapungkur teh non namina teh aya paribaos Bapak teh nami teh Bapak abdi teh terang Bapak teh nyaeta keresana Bapak Ipung. Kunaon make disebat Bapak Purwanto. Ya nyaeta. Eta nepi tibalik. Eta nepi Bapak Purwanto kunaon eta pokona namanya? Pokona mah gitulah. Pokona kunaon jenengan kunaon disebut Bapak Ipung gitu. Matak sok aya kadang kawi sapahili abdi teh. Kameumeut eta teh. Eta teh kampungkur kanca-kanca nuju di zaman dieu zaman kuliah gitu. Zaman janten Arjuna sih. Sakelas pan sakelas sim kuring mangan ieu ngan tilu pamenggetna teh gitu. Istri seueur istri. Waduh jadi Arjuna atuh dina 40 teh ngan tilu pamenggetna. Beres atuh. Kapungkur di mana eta teh Pak nuju di PGSD. PGSD nya pendidikan guru sekolah dasar. Oh nya teh eta. Janten gitu lah pokoknya mah pada ngunda-ngunda gitu. Pada ngunda-ngunda Kang Ipung gitu. Traktir aku dong. Gitu. Kaditu nama hayang panraktirkeun baso di kantin. Janten zaman Bapak geus aya nya baso kapungkurnya. Wis ya pan urang mah ka kamar Selud. Dari Manawi teh gitu nya. Aya tukang baso. Kinten-kinten ayeuna Bapak Yusfa paratos sabaraha tah. Eta kira-kira sabaraha tinggal. Menurut abdi mah, menurut abdi pandangan Bang abdi gitu nya. Pan Selud mah tajam mata hatinya. Tajam. Seukeut. Disebat 30. Mungkin tidak ya gitu. Mungkin tidak. Mungkin wae karesepna mah. Karesepna mah 30. 30 nya mohon nya. Tapi mudah-mudahan sok sanos Bapak nuju kalaresan masih kene di tugas bangetnya di Kabupaten Purwakarta. Yang penting mah sehat gitu banyak. Sehat insyaallah. Sehat utamina mohon. Lajeng oge kapungkur teh abdi teh ngadangu Bapak teh. Ari Kang Selud eta terang ti mana nami abdi? Nyaeta itu selenting bawaning angin kolepat bawa tembung rawat-rawat gitu godogan tanpa wilangan cek bahasa Padalarang Demal mungkin bejati si Berto mahnya si Berto Banyaran gitu. Tetangga eta teh. Tetangga.
tetangga di Banjar di Mohon ditu. ta eta. Mun ayeuna teh da eta sok seueur ka hoyong. Ngan pendak mah di dieu. Eta. Pendak mah di dieu. Mudah-mudahan ayeuna teh sing gara-gara rumah tangga karunya Pak gitu. Eta mah kumaha. Karena sani abdi oge sami gitu teh acan rumah tangga sesuganan aya caket jeung kolot mah. Kapungkur teh cenah bapak teh ahli kana bidang puisi. Waduh, Nah. saur saha. Aya wartos deui. Henteu. Mak diriset ku abdi itu zaman kapungkur Bapak Purwanto atanapi dina gurat dengdek Bapak Ipu garis miring gitu maksudnya. Gurat naon? Gurat dengdek. Gurat dengdek. Aduh. Make jeung Bapak ahli dina bidang puisi. Henteu. Oh, Biasa bae. eta kapungkurna Pak diajar puisi ti saha, Pak? Henteu diajar. Oh, Biasa we. Abdi bisa ngacapi diajar. Heeh. Terus Abdi bisa ngenang diajar. Heeh. Si Berto bisa nganyuk diajar. Dinantos segala rupiah oke aya ieu na Pak, aya guruna atanapi guruna. gaduh idola Bapak. Sok ieu we sok ngupingkeun Oh, rencangan, ngupingkeun. ngupingkeun Mang Ayi. Oh, Bah Ayi nya. Ngupingkeun Mang Didi. Mang Didi. Oh. Ngumpingkeun ieu Kang Iman Soleh. Kang Iman Soleh. Kang Rudi Aliruda. Kang Rudi. Ngan ningalikeun we kitu. Oh. Janten idola ka aranjeunana. Oh, Tanapi, idola pisan eta mah. Bapak seolah-olah etang-etang di guruan ku anjeunana. Mohon kitu teh lah. Siap, da abdi ge kitu. Abdi resep ka anu hayang bisa anu kudu dikejar. Sabaraha taun Suruh di kitu nya sok ngudagnya. ngudag abdi Ka mah. guru teh nya. Ka guru gitu. Upami si Berto kana doma. Tah eta sabaraha taun Pak Bapak teteleuman dina widang puisi eta. Nya sama iya we sama ngabalan sareng aranjeunna. Oh, janten Di zaman sabaraha ya tahun 2005-an lah. 2005. Oh, abdi masih di Sumedang keneh 2005. Can lahir boa. Oh, tak acan lah. Lahir abdi mah tahun 88. Oh, 88. 27 Januari. Bukti Sugan Bapak bade ngadog sugan dina teh ulang tahun tahun. 2000-an. Janten tapi kantos Bapak ngiringan dina upami dina pawayangan mah meureun mido jakrama, upami dina juru kawih mah disebatna teh naon pasanggiri gitu nya. Nah, upami dina puisi naon gitu kantos lomba-lomba. Henteu heureyan we kitu. Oh, heureuyan. Gitu. Da mun matak abdi teh kela cen teh da Bapak ieu mah kapungkur teh abdi teh sok ngadangu puisi saha. Puisi naon? Puisi begitu nya. Polisi sebenarnya. Polisi mah udah di jalan, Pak. Tatanan balai atikan teh naon Pak maksudna teh itu? Tatanan di balai atikan. Mohon da eta. Oh, mohon. Cik. Dan tatanan di balai atikan kan tatanen teh hartosna kan tatanen. Tatani. Tatani. Oh. Tatanen. Balai teh naon? Balai teh tempat. Oh, tempat. Ada atikan teh panginten pendidikan lah Oh, lamun di pendidikan. bahasa Indonesia. Jadi kumaha carana murang kalih urang nu aya di sakola-sakola Mohon. nu aya di mana we Di mana ayana wae. di Purwakarta tiasa gaduh kaparigelan. Tah eta. Kaparigelan naon? Kaparigelan kana kumaha carana tiasa Ngolahnya apanya? ngolah sadaya potensi sadaya sumber daya nu aya di lingkungan hirup urang. Oh, ari manawi teh murang kali piwarang nyawah. Satu. Benten deui. Eta teh falsafah. Oh, filsafat Tatanen di bala atikan teh falsafah. Yen nu namina atikan teh sami sareng pepelakan. Oh, pepelakan. Sampeureun ke jaga aranjeunna. Sing sawae anu janten guru eta sami posisina sareng patani. Oh, leres. Patani kan sami. Mohon. Iya, melak pepelakan, Melak, tina ya. benih, Mohon. dirawat, ya. teras disiram, Mohon. teras kedah disiapkeun Mohon. tempat perkembangbiakanana. Mohon ta eta. Gitu. Oh. Enten tah sakola urang teh kedah sapertos kitu. Oh, ta Kedah sapertos sakola teh sapertos tempat melap pepelakan. eta leres.
benih-benih tah benih-benih nanya eta murang kalih. Murang kalih nyapanya Kan setiap murang kalih teh benten karakterna sami sapertos bebenihan leres gitu. Benih-benih sanaos sami namina jagong tapi benten karakteristikna. nya leres Komo jagong sareng kacang tos benten jagong sareng naon kedele tos benten eta benten murang kalih oge sami sapertos gitu. Murang kalih di sakola-sakola sanaos sami murang kalihna tapi tangtos benten karakterna setiap murang kalih. Tah tugas guru sami sapertos patani gitu. kedah terang ieu teh benihna karakterna kumaha teras peryogi caina sakumaha peryogi nutrisina sakumaha pupukna naon panon poena kedah kumaha janten nu namina sakola sami sareng persemean pertanian nah eta kelas-kelas sekolah-sekolah posisinya seperti itu. Janten sekolah-sekolah kedah janten tempat pabinihan anu tiasa numbuhkeun kembang biakeun murang kalih tiasa teras berkembang nya Pak. Eta teras potensina berkembang secara maksimal gitu. Lagi sanaos benihna sami upami caina kirang pupukna kirang panon poena kirang taneh taneuna awon gitu. Pasti benten hasilna. Gitu tah tatan di balai atikan teh secara falsafah kadinya mohon kadituna mah kumaha kadituna mah urang nanemkeun ka murang kalih leres supados gaduh kepedulian kana lingkungan gitu micinta lemahna micinta caina micinta udarana micinta panon poena beres pisan sae margi upami naon upami murang kalih urang tetiasa ngahargaan kana taneuh tetiasa ngahargaan kana cai leres tetiasa ngahargaan kana panon poe kana udara moal aya kahirupan atuh tang tos ruksak urang jadi lulusan SMA lulusan perguruan tinggi sakola luhur kusabab teu gaduh wawasan tentang lingkungan mohon ningali gunung dirungkan ayeuna mah geuning ningali tatangkalan pepelakan tuar ningali walungan digunasikan sampah naon pariceunan runtah kadangnya janten diatik dididik menyen coba diatik dididik gitu leres eta tuh geuningan Bapak teh salaku kepala dinas Kabupaten Purwakarta nya dinas pendidikan Kabupaten Purwanto Kabupaten Purwanto nya eta kepala dinas pendidikan yuk langsung ayo komen dinas naon cara gitu apa tak cantama gitu atra pisan jentre pertela ngemang bolet kanca anu tos di sanggamkeun ku Bapak Purwanto gurat dengdek Bapak Ipung tepuk tangan ka sadayana dina wangkit kiwari nuju manso alah Bapak ngahaturkeun nuhun pribados kutos ditampi di bumi Bapak. Mudah-mudahan nyuhunkeun pidoana ieu ti sepuh. Nya teu nyangka tadi sore hujan. Ieu turun nu kieu ti langit. Datang ka dieu. Kabawa ku hujan. Jadi abdi teh kakar ka dieu nya. Kakarak abdi teh hikmahna mah seueur pisan, Pak. Hiji abdi teh anjang sono ka sepuh, kaduana caket-caket oke geuning abdi teh atah anjang geuning caket bumi Bapak sareng abdi teh sami-sami pada walungan eta kadinya susukan mata engke mah abdi mah bade ka dieu we Bapak di mana di bumi bade ngopi abdi ka dieu dah nek nitah ngajemput ka si Berto
mudah-mudahan atunya pidoa pribados Bapak oge sing sehat, milik dirigina nu jauh cunuk nu anggang datang gitu. Hatur nuhun. Kalarasan saurna teh Bapak gaduh channel YouTube di sana. Gaduh sa. Naon eta teh Pak cik. Purwanto channel. Tah gitu. Mangga nya di subscribe, subrek. di subrek gitu. Ayeuna karasan upami teh nuju anjang sono ti Denis Lu channel ka Purwanto channel. Prok. Sakitu anu kapihatur Hatur nuhun. dina non utamina ngawadul ngawangkong ejeng dulur sokomo da imah lain dulur ieu mah langkung ti dulur nyata sepuh pribados Bapak Ipung ataupun Bapak Purwanto. Mangga Pak bok bilih aya kata-kata ti Bapak anu pamungkas atanapi cek bahasan gaya teh kata mutiara gitu nya mangga gitu bok pilih dipaparin kesempatan ku pribados. Baraya wargi sadaya Denis Lud kanggo simkuring wengi ieu janten guru anu luar biasa. Amin. Mudah-mudahan anjeunna tos masihan seueur pangaweruh. Mohon seueur hikmahna Mohon. simkuring dinten wengi ieu Mohon. pendak sareng anjeunna. Amin. Luar biasa. Amin. Manusa sagala tiasa. Nah, Kacapi oke. Capi oke sebenarnya Biola oke. diajar kayaknya. Ngendang oke. Oke gitu. Nande Tuang oke. tuang ngopi oke. Jadi segala oke. Segala oke lah pokoknya. Lamun Hebat si ya. Berto karena mani tidak oke. Tidak oke. Si Berto mah hudang sar langsung udun. Malah udun. Da eta udang sare teh udud tara digawe heula. Tak atuh palawargi baraya YouTube Deni channel di mana ayana sakitu anu kapihatur mudah-mudahan ieu channel Kang Deni teh sing aya manfaatna kanggo pangaweruh urang sadayana utami anu nongton. Insyaallah panginten ke aya fotona anu mana Bapak Ipung teh ataupun Pak Purwanto teh insyaallah baris didugikeun ku pribados. Hapunten tina sambodaya kalepatan, hapunten dina kakiranganana sareng kalangkunganana, gemblengna dina kalepatanana, pamungkasna kopi pahit jangan diminum. Kang Deni pamit. Assalamualaikum. Waduh edan.